Gusti Allah nyiptakeun akal. Begitu akal diciptakeun ku Allah anu sampurna ditanya. Bidawu Allah, ya aqlu wahai akal. Man ana wa man anta. Saha kaula, saha anjeun? Siapa aku dan siapa kamu? Kata Gusti Allah. Itu akal menjawab dengan lemah lembut, ya Rabb, nun Gusti pangeran abdi, Gusti ari salira teh eta pangeran abdi, nu ngadamel abdi, nu nyiptakeun abdi, sedengkeun ari abdi teh hamba Gusti anu lemah, hamba Gusti anu doib, abdi teh Gusti nupang hina-hinana, kumaha basana saur Gusti Allah, sadaqta bener anjeun akal. Beres nyiptakeun akal, Gusti Allah nyiptakeun nafsu. Eta nafsu diciptakeun ku Allah, nafsu anu panggagah-gagah. Nafsu teh hiji makhluk anu panggagah-gagahna, pangbadag-badagna, untuk paribasan awakna jangkung gede, kumis baplang sagede galangan goleng. Ada mic ininya. Eta nafsu luar biasa, man eta nafsu panggoreng-gorengna makhluk. Jadi nafsu teh panggoreng-gorengna makhluk nu dibantu damel ku Gusti Allah. Begitu nafsu tos diciptakeun ku Allah, ditanya ku Allah, "Hei nafsu, man ana wa man anta?" Eta nafsu bari tulak cangking ka Gusti Allah. Ngajawabna kieu, "Ana-ana, ente-ente." Eta nafsu nu diciptakeun ku Allah, eta Gusti Allah teh nyiptakeun manehna. Ka Gusti Allah nafsu mah wani nembalan, wani ngajawab bahasana anak-anak, ente-ente, cik baca mah kuring-kuring maneh-maneh. Itu bahasa urang. Akhirna ye nafsu ku Gusti Allah disimpen dina neraka jahanam ribuan tahun, digodok dina neraka jahanam ribuan tahun. Barang tos ribuan tahun tuluy diangkat, barang beres diangkat dina eta neraka, tuluy nafsu ditanya di Gusti Allah, "Hei nafsu, man anna wa man anta?" Eta nafsu ngajawabna saperti anu diheula, "Ana-ana, ente-ente, kuring-kuring, maneh-maneh." Tah kitu nafsu. Akhirna ieu nafsu ku Gusti Allah disimpen dina neraka kalaparan. Kakaraksa poe ieu nafsu ngejejeritan. Jerit-jerit Gusti ampun, sapoe dua poe, satahun 2 tahun, mulailah nafsu lemah. Mulai lemah nafsu. Akhirna geus ribuan tahun dijahit ku Allah. "Hei nafsu, wa man anna wa man anta?" Ceuk nafsu bari lemah lembut, bari tungkul ka Gusti Allah, "Ya Rabbi, nun Gusti pangeran abdi. Gusti teh ngadamel abdi, nu nyiptakeun abdi, sedengkeun ari abdi teh jalmi atapi makhluk nu pangdoib-doibna, makhluk anu panghina-hinana, salira teh sembaheun abdi Gusti pangeran abdi. Nemela di dinya manusia diwajibkeun puasa keur naon? Keur maruhkeun, keur naon bahasa maruhkeun teh nya? Keur mengendalikan hawa nafsu. Tak tinggali puasa. Tanggal 1 tanggal 2 mah urang masih kena jam-jam. Sora masih kena gagah. Jam 1 jam genep jam 7 masih kena pedas ngomong teh. Bener tuh. Nah, geus mulailah kadieuna jam 2, jam 3. Ngomong ke tanggal 2 salapan mah. Kijeub geus jarang. Batu ngajake ke sore nemalan. Sebab jelema nu puasa mah ieu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, jam 10 jam 2 teh ya Allah. Ya, kenaon Mang Dek? Iya kan. Kok hoream memalan ge. Ya. Nah, mulailah nafsu bisa dikendalikan. Ya, tah ti dinya numawi Gusti Allah. Ketika ia puasa teh diwajibkeun. Lain untuk nabi, lain untuk urang wae, lain ukur umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi puasa teh diwajibkeun anak ka urang jeung ti samemeh urang. Ya. Allah ngaduna aturan tadi bacakan ku Pak Ustaz Abu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba teh bimana kurido.
Kutiba dalam murina bahasa Arab, kutiba geus dituliskeun. Kunaon teu make purido dina Al-Qur'an. Make ya ayyuhalladzina amanu kutiba make teu make purido. Kutiba itu artinya sudah tercatat, sudah jadi undang-undang. Bahwa puasa itu telah diwajibkan untuk kamu sekalian. Walladzina kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan sebelum kamu sekalian. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, termasuk Kangjeng Nabi Isa, ya, maka sebelum urang teh ieu geus diwajibkeun puasa, nyaeta dina puasa bulan Ramadan. Kan cuman puasana beda jeung urang. Jadi aya di zaman Nabi Daud mah puasa teh sapoe puasa, sapoe henteu. Puasana full. Jadi 1 hari 1 malam. Urang mah puasa teh hanya al-imsaku anil muftiri bi syuratin mahsisatin. Puasa urang mah ti mimiti bijil fajar nepi ka surupan poe nepi ka bedug magrib. Jadi puasa teh tipe boleh kita makan, boleh kita minum. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita sedang asik panganten, punya istri, punya suami, itu di malam hari boleh kita berjima. Temenang soten di siang hari. Ya, hari penting mah menang. Penting mah kula soten di berang. Remaja niat puasa, ya, niat puasa itu tak sholat taraweh. Niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu padu karena itu sudah sah, udah puasa, cuma dimenangkeun baranda. Sumu tasiu, puasalah kalian. Kenapa? Karena puasa itu akan menjadi sehat. Hayang sehat puasa. Ya, Ustad anu aya di imah, jelema anu teu boga pagawean, puasa itu tidak istimewa. Yang istimewa itu kalian karyawan. Naon sababna? Anjeun mah puasa teh bari capek digawe. Bener tuh, manggul berat. Digigireun aya teu puasa. Dihareupeun aya warteg, katingali sukuna kumpul. Tapi anjeun kuat puasa. Itu yang lebih baik, yang lebih bagus daripada kiai, daripada anjeun. Jelema nu kuat puasa di leuweung, wajar da di leuweung mah tukang dagang. Puasa ge pantes, di imah mah kuat puasa teh pantes, sare di isuk nepi ka kuliah. Jadi kalau kita pengen sehat, belajarlah kita puasa. Numawi, punten ya. Yang puasa itu sekarang bukan di orang Islam saja, non Muslim juga sekarang sedang melaksanakan puasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa puasa itu adalah menjadi sehat. Yang kedua katilu berarti. Katilu, orang yang berpuasa itu Allah akan memberikan khusus. Jadi orang yang berpuasa akan diberikan kebahagiaan. Lisoimi parhatani. Puasa itu lisoimi untuk orang yang berpuasa. Parhatani ari 2 kabungan. Jadi jalma anu puasa dikhususkan Allah bakal diberi kebahagiaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi jelema anu teu puasa moal menang kabangsan. Yang 2 perkara. Kahiji indal itori nalika tamat puasa. Jelema nu tamat puasa bakal diberi kebahagiaan. Sok kusi teu percaya urang lebaran we lebaran. Ari aya namanya masih kene kuat kene jajak ke geus tanggal 28 tadi dicaritakeun elek lalu. Irung oge geus nalam cidung sesek. Nalam cidung. Dari cidung hese lempang geus sosoroyongan. Ningali cikoncoke juga bajikur. Aduh. Eta pas bertanya ke aya 10 urang nu nanya teh, "Oh di tembalan hiji-hiji asa." Ku saking geus reseuleusna.
28 batur manggus kabeli daging, kabeli baju. Urang macan kabeli nanaon. Baik teh dina malam terakhir. Ya, pas akhir Ramadan. Kakuping di Masjid Al-Muttaqin. Waktu buka kantor 5 menit deh. Mulai kan? Mulai bunga tanda-tanda bunga. Pada waktu saya kabeli nanaon. Yo, kayak tanya dia kan malam terakhir. Saya unggul berbuka ayat 12 rupa. Bala-bala ke geus teu bagian tempat. Selain dina meja bala-bala, anak bala-bala. Kalau begitu, sama itu, terus aneh pro. Aduh, begitu belum teh. Allah, akarek Allah biar dilumuk. Teh, geus terap macet. Minum mungkur geus terap. Oh, kita kuat taraweh apa?